Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda mamanawian bahan katampi. Urang teraskeun anu katuna dinten kamari anu dina judul Barudak Liwar bagian kamari ke-13 ayeuna nu ke-14. Mangga kabaraya mitra sadayana dulur-dulur baraya salam dunya. Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos maranco manco-manco. Kamari teh barudak keur arulin di sisi Cikapunung, wahangan arudun wah segala. Geus kitu si Ipih nyarita. Coy, kete peuting aya layar tancep euy. Di Cigebar ngan. Wah, nya. Oh. Wah, ayo ya orang penting orang ini ke ditu ngabring. Hayu lah. Ayo. Pok kabeh nemalannya. Oh, orang ngabring we. Petruk ajakan. Siap lah, ayo uing ge milu atuh menyatu milu. Pok si Petruk. Si Hendra, si Eda lamun ieu. Geus kitu asar kaliwat bubar we atuh barudak teh da cakueum pararoek kebon awi. Barubar baralik ka imahna masing-masing. Kocapkeun urang nyaritakeun heula sakedap mitra Mang Tatang anu boga sampeu. Kang, Mang, Ngocen. naon? Kadieu gara Mang tingali tuh. Moal teu saha nu ngalana. Naon gitu jeung Tang? Tuh tingali itu tanggal sampe 3 tanggal. Andon Perang tanggalna dirabut teh sian, beutian. Hah, barudak meureunnan. Pake bebeuleung ngebelum sampeu jieuna mah. Heeh, sieuna mah. Bae da moal ku batur meureunnan paling ge encau we jeung barudak babaturanana. Bisi ku anak kuring hampura we jeung Tang. Keun bae Mang. Tanggal sampu teh ditancepkeun deui waktu harita teh 4-3 poe atunya perang boro-boro jadi deui. Paeh we tungtungna mah nu 3 eta teh tanggal sampu teh dipacul deui tanceban deui ku Mang Tatang teh. Kamana ayeuna Mang Sincoy? Itu aya di imah keur mandi. Cenah mah arek lalajo layar tancep ke Cikebar. Kena sore cenah peuting. Oh, kade gitu Si rariweuh sok gareleut geuningan jeung budak Cigebar mah. Budak lalaki ieu. Asa ulah ku bedaog we gareleut ku peureub mah kabendeh teuing. Itu mitra temalna Mang Ocen. Bae da loba dulur di ditu ge. atuh Mang heukeun bae we heuh kade we. Patahan heula sini teh. Geus we atunya obrolan eta sampeu. Lalakon sampeu jeung ngobrol kalitun. Kocapkeun Mang Ocen ka imah. Coy, selaing anu ngarabut sampeu Mang Tatang. Nya, Pak. Jeung si Udi jeung si Ata.
mending ge bebeja euy lamun ngalah teh. Ame jadi itu sebut mama maling, da mere atuh mang datang maka maneh mah nyaaheun komo. Udah puting atuh jam 12. Rek bebeja ka saha? Heuh atuh isukna sia teh bebeja. Oh atuh salah uing ngampura ah. Pak, minta duit Pak. Itu kayak nung maneh minta duit mah. Nyarek ka mana ari maneh hoyah kieu minta duit. Encoy. Pajo film mah layar tancep aya Cigebar. Kade sia jauh-jauh teuing ah hariwang. Wah ada lobaan ngabring. Yeuh tah atuh 5.000. 5.000 mitra oh da nyahoun. Loba beulieunnya bisi hayang jajan dibekalan. Teu kakocapkeun barudak teh geus ngariung di jamatan nu misahkeun antara Babakan jeung Cijagra. Ngariung di belah wetan belah dieu. Kumaha geus komplit kabeh haraya barudakna. Sincoy. Aya geus, aya ieu urang aya. Oh tah maneh aya. Kudi mana di? Ayo aya urang ieu hayu. Bali subali. Bali mah moal masih Bali mah moal cenah euy. Arek ka Balong. Cenah mah rek ngabedahkeun milu jeung bapana. Watu bae lah, truk siap. Petruk. Si Endra di ngaran aslina mah ngan di Petruk. Jaro maneh milu ban. Hayu lah. Aya kana 8 urang ngabring ka Cigebar rek lalajo. Oh laleumpang we. Geus aya ojek waktu harita mah. Kan hoda daripada kana ojek mah cenah urang leumpang ada lobaan. Leumpang we mitra. Lila keneh ka darna film layar tancep diputer teh. Jarajan heula atuh naon. Kabeneran amprok panggih jeung musuhna. Si Sasih ngaranna teh. Atuh. Ieu anjing anu sok megatan aing ka dayeuh kolot eta, ieu anjir sia. Si ieu si Encoy tah jeung si Petruk. Atuh breg jelema teh ngariung hodang abong di lemurna nya bukbek tungtungna mah gerelut. Hancip oge sia anjing anu ieu ka urang teh heula cenah wah bukbek eta mah wah digulung si Encoy jeung si Petruk ku sejen mah jungjreng laluncatan. Tinggal di singhareupan kuduaan si Encoy jeung si Petruk. Bener wawanena jeung kawanina mah lah Petruk mah teu diragukeun deui waktu harita teh almarhum ayeuna mitra. Baturan teh. Wah bener eta mah gelut bukbek-kabek ieu si Encoy ge unduna ditonyok kuat ka unger atuh digebug di kusararea atuh hampir ku sakambung kitu nya. Kebeneran aya ojek dipisah hancip pisah. Ajelengkeun we si Acoy teh jeung si Petruk teh kan ojek berengbeng we ku si Mail asana mah. Ojek si Mail. Anturkeun ka Cijagra. Geus bae ku urang anturkeun berengbeng we nya. Teu eueuh nu tatu ku cilaka teh ku bedaug kunaon teu ku peureup we waktu harita. Ngan si Encoy keun sia dina hatena. Da iraha-iraha ge sia ngaliwat deui kalmur aing heuda pangleulempangan kadinya teh pangliwatan kitu nya ka mun rek ka dayeuh kolot. Truk teu naon maneh. Truk teu coy urang teu naon. Syukur atuh rintu mah. On ieu we baju rangsak ku sarua urang oge baju mararangsak aing bingung ieu. Piceun wae kitu
Da moal pasti indung urang nanyakeun ye rarangsak ieu mah iceun we coy lah maing nginjem urang yuk. Teu mitra kaceun si Petruk we si Encoy teh. Si Encoy mah loba baladna arek ka ditu arek ka dieu oge istilahna mah pada nyamat pada ngaku. Da budakna blas-blus kitu. Jadi bari nginjem we baju. Ka ku si Petruk teh. Geus kitu aing inget keneh jelemana tingali ku aing arek diala tingali diarah lah. Lah coy. Besok mineng anjing si eta si nyireur si eta masuk ka dieu. Ngaliwat. Paekeun. Mana si Bopeng? Teuing dieuna balik langsung. Atuh urang balik lah. Ngan baju jadi salin baju mana injem heula nya bae. Bae jig we. Mitra teu kawacapkeun di jalan lah nya. Nepi we ka imah jam 10 peuting. Mak, buka panto, Mak. Pak. Mana sih? Nanggus balik deui lah je film teh. Jadi Nah, jadi ganti baju teh tadi mah bodas. Utuh malahan mah. Heueuh sia. Coy, naha? Tadi ngedorong mobil Mang Ai kesebrot, kotor pisan. Ieu ge meunang nginjem di si Petruk baju teh. Maka jeung dipiceun sia teh lain bawa balik. Kotor, mewah alungkeun. Ngawadul ke kolotna padahal tos digulung, digelut. Ojik atuh geus kukumaha suku gera bebersih, gera mandi, gera sare angguran ge. Bah Mang Ocen. Heueuh sia, tu bisa rek dahar pek tu aya ngajagrag. Moal mah. Ieu ge duit aya keneh tadi we meuli ieu basor tahu. Atuh ari kitu mah. Ngayos si Encoy ka kamarna. Ka kamarna teh ranjang tingkat. Manehna mah pangheulaan dah sok hayang dihanap. Lanjutna kajeng sok di luhur. Aya dihanap duanana. Geus gancangna carita brai weh isukna beurang. Sekolah biasa. Samen sakola teh. Waktu sakola teh rek ujian. Da si Encoy mah sakolana teh di kelas 4 eureun. Maju-maju deui rek ujian ku Pak Asep di Garawan ditamilu ujian. Bar cenah ngomongna teh bubuhan we ka Mang Ocen cenah. Geus cenah milu ujian. Ujianna teh ngadon tuker. SD Batur ka SD urang ka SD Batur. Kabeneran si Ocoy jeung barudak si Bopeng, katut si Paung, katut si Cuncun, si Amran teh. Pokona mah nu santraganana ka Bojong Soang. Ujianna di Bojong Soang. Kabeneran di Bojong Soang teh aya anu polontong anak Mang Uju ting saha ngaranna mah. Geus beres ujian, nu ngaberes ujian sok dipajeg. Teu dipajeg diberi, teu mere diberi. Teungeulan kitu nya. Udah diteungeulan ge da ku budak keneh gitu da. Teu parna gitu. Beres sajeroning ujian teh bari gegebegan we hate teh balik aing moal teu dipajeg. Aing lah cik irahanya aya waktu nu ngepas ya aing dendam peng. Coy kewe lah bae sampai deui da di dieu isukan mah geus tamat. Ayeuna sampai ayeuna unggul terakhir. Pas terakhir bubaran nyarampurkeun barudak teh tah budak Bojong Soang teh. Menta jatah menta duit majeg gitu.
nu aya dibikeun aya 500 bikeun 200 bari jeung dihabek-habek ditanyokan gitunya sencoy teu ngalawankeun moal benereun dilawan di lemurna mah aing teh dibangsatkeun atawa loba baladna manehna mah diengkeun-engkeun we Mitra atuh kitu teh bari jeung maredeng haul teh sakola teh baralik we ngarabring jalan Sukabirus lain Sukabirus Cipurut kaluar ti jambatan sok paranting ngojay jalan kereta api mapai ka sawah tuluy nararepi we ka lemur bubar ti dinya mah malik ka masing-masing imah kocapkeun geus beres ujian karing ngadagoan hasil menang nem heuh nem baheula mah nya aya nem kabeneran si Binono kapilanceukna keneh si Ocoy anak buahna nyunatan pas nyunatan teh nurutan da pangheulana layar tancep teh di dinya bareto si Ocoy disunatan jadi we rame kabeneran jarak 2 minggu tos sakola teh Binono nyunatan anakna nangap layar tancep peng kesempetan eta kesempetan aing tulungan baturan heueuh li naon gitu aing mah dibabari ku anak si Uju anjing ada tukang beca ke ujian hayu lah Mitra geus sadia kalak angka 8 bareto mah tina behel nyieun apal keneh kan sok majeg nu sok ieu teh pas kabeneran aya abringan ti belah kaler jalan oge can alus masih kene taringgul ku batu waktu harita teh pare kiri kenca katuhu masih kene sawah an sawah alaeun bener hejo tuh itu anjing nu ka aing teh li euy dan itu mana tuh itu tuh nu hareup nu jangkung leutik jangkung ta eta cicing anak Mang Uju eta kurang urang sampeurkeun heula heuh kemarahan euy li ajo kami lalajo di dia sok we di dieu lalajo marielo tanta parah Mitra cerelat gajleung cekuk atuh ku si Ocoy palipisanana make besi kalak teh angka 8 kuat kana nyuksruk nongeng eta nu jangkung baladna dibukbok sarariksa ku baturna heuh ku si Bopeng ku si Jaro ku si Petruk teh disariksa ku si Udi ku si Ata orang Bojong Soang teh atuh nguat awor-aworan getihna tah teh budak Mang Uju teuing saha ngaranna geus kitu atuh set lompat lep gerakan 1000 dipake ilmu gerakan 1000 ku barudak balad si Ocoy lusles si Ocoy mah ka tengah ngadeuketan kanu hajat blus asup kanu hajatna ka kapilanceukna kadawek we milu dahar naon si aya naon rariweuh di luar di ditu di jalan cenah aya nu galaleut teuing teh nyaho uing karek kadek ieu minta dahar yang sate tuh ka sia ua maneh tuh di ieuna ge di goahna ge jig menta Binono ece meureun manehna mah kapilanceuk geus kitu teh kadawek dahar wah di luar pada neangan Mang Uju na ge bijil sok saha cenah aya nu ngaran si Encoy cenah anak saha sok ke heula Encoy teh da aya 2 di dieu teh
aya coy budak perang kaler, aya budak kidul, coy nu mana kudu puguh ceuk Mang Ocen. Nu hiji mah anak dewek, nu hiji mah anak si Bahrum, anak si Ajang. Oh teuing pokona mah budakna teh tingali tuh goloworan getih kieu di kumaha, ku bedaug atuh kunaon. Euing teh nyaho da barudak atuh. Geus we lah barudak mah jeung barudak tong dihareukeun ku ieu jeung digugulukeun ku kolot anggoran ge geus we panggih mah budakna urang sana silih hampura. Ari teu hayang papanyangan mah ceuk Mang Ocen. Nah henteu make jang papanyangan ieu mah cenah arakur doi maksud kuring ka dieu teh. Cen. Oh Mang Uju. Wanian teu kungsi lila si Ocoy nyampeurkeun. Pak, naon Pak? Tah ieu budak dewek. Ieu budak dewek mah. Tah ku eta Pak ditonyokna teh abi teh. Uing teh ku si Ocoy eta. Wani maneh? Ceuk Mang Ocen teh ka si Ocoy nanya. Wani sorangan-sorangan mah nah ting manehna mah da uing keur sakola dibabari ku manehna kelobaan ari sorangan-sorangan mah der we. Geus we ayeuna mah geus ieu silih hampura da lain jeung batur. Ceuk Mang Uju teh. Sok maneh Karmin. Men da hampura ka si Ocoy dulur keneh sia ieu teh lain batur. Dulur ieu teh. Sia dulur-dulur bebal aing unggal sakola di Panjagan malahan di Kepretan naon maksudna cekuk deui ditonyok atuh nya naon teh gadona ku si Ocoy si Karmin atuh marurung dirahu ku bapana. Bapana gerek melu ngambek ngan dicewang beuheungna ku Mang Ocen ku bapa si Ocoy. Incoy. Cicing antep budak mah jeung budak. Ai sia teh aya jeung aing mah. Henteu. Ieu we budak. Geus we lah. Hayu balik mah bener, hayu balik. Baralik. Baralik we atuh orang Bojong Soang teh jadi teu tulus lalajo film layar tancebna teh. Da digelutan ku si Ocoy bales dendam ari sakola cenah sok dipajeg jeung sok dikepret sok dikumaha diberik malahan dibeberik. Mitra waktosna ka Bojong Seep. Keun anjing urang teraskeun deui lalakon si Ocoy nyata dina judul Budak Liwar karangan Sim Kuring. Hapunten. Selepatna pilih aya nu kasebut nami kasebat tempat da aya mah ukur dongeng dipantes-pantes sangkan sae dipayus sangkan alus direka-reka sangkan jiga kitu nya menghilap ka baraya ka mitra ka dulur-dulur sa baraya saudara salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul. Sareng Sim Kuring Kang Gugun. Cing arageung milik ka mitra, cing arageung milik cing sehat nu utamina mah. Cing sarehat tebihkeun tina balai. Sareng mugia ditangtayungan wae ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kahatur ti Sim Kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.